Gugah bobo dinten ayeuna mah bade langsung moe-moekeun acuk. Halo guys, assalamualaikum. Sapartos biasa rencangan rutinitas abi yuk. Kumargi ieu teh nya tos sababaraha dinten cuaca teh mararendung wae janten ku abi di dieu acuk si mama teh anu masih keneh baseuh teh bade dipoe-poekeun. Ari sararasna mah abi teh tadi teh bade nyeusehan acuk abi heula sareng si emak, tapina si mamah teh tadi teh ka abi teh miwarang pangmoe-moekeun cenah acuk. Soalna itu teh tuh tos panas nyantos we ku abi teh di dieu teh dilanjut moe-moekeun acuk geuningannya guys. Tak ku abi teh di dieu teh dipoe-poekeunana teh ditumpuk-tumpukeun da soalna engke abi teh bade popoe oge. Da kumargi geuningannya ieu mah si mama teh acukna teu patos bararaseuh teuing guys janten ku abi teh ditumpuk-tumpukeun sareng di deui teh nya popoeanana saalit sugan we engke mah atuh diageungan geura si popoean teh. Padahal mah ieu teh lalega keneh tapina nya da teu aya nu ngadamel popoeanana geuningan guys. Nyantos we ku abi teh nya ieu teh sahatosna popoe acuk teh bade dilajeng nyapukeun buruanana da soalna geuningannya ieu teh buruanana ge meuni balala seueur kudang daunan ge anu marurag teu kudang daunan oge guys. Ieu teh tilas gegero si mamah geuningan janten seueur bala da balana teh sok dikadieu-dieukeun nyantos we ku abi teh di dieu teh langsung disapu-sapukeun jeung deui aya hayam nuju emam geura guys sanes emam nyatu cenah hayam mah nya. Tak ku abi teh di dieu teh nya langsung disapu-sapukeun kasisi-sisikeun guys. Sareresna mah ieu teh nya nu di tengah bumi mah teu acan diberesan waka-waka meresan anu di luar heula we da soalna geuningan hoyong beres sareng deui teh nya lumayan we aya panas bisi engke sore mah geuningan hujan janten ku abi teh di dieu teh dipayunkeunana teh moe-moekeun heula acuk si mamah geuningan guys. Tah ieu teh nya si runtahna teh ku abi teh ngahaja di kana ember-emberkeun da soalna amih teu katingal bala. Tah kumargi ieu teh atos beres sasapu sareng mopoekeun acukna janten ku abi di dieu bade dilajeng nyeusehan acuk si emak sareng nyeusehan acuk abi. Tak kumargi ieu teh nya si acukna teh teu patos seueur teuing janten ku abi teh dibuntel kana sarung-sarungkeun geuningan guys. Kana sarungkeun maksud teh sanes kana sarung-sarungkeun. Kumargi ieu teh vlogna tos beres ku abi di dieu bade dilajeng heula nyeusehan acuk. Hatur nuhun kanu atos ningali video vlog abi. Dadah, assalamualaikum.